Oke, selamat datang everybody, everyone, every day, yesterday, and just plak goblok. Belajeng sumping di channel LJ 17. Pokoknya mah ramai gede, nonton dari hiburan lucu-lucuan. Tong poho, di subscribe heula. Oke, ayo nama. Ulah basa-basi weh, mending langsung ke video pertama, mesti teuing. Go. Newak domba aku sana. Gimana tuh bisa gitu aja domba di udah ku jelema bisa non jemput ku babaturanna kana motor si anjing. Galilieur wae. Sasatoan teh aneh. Anjing lah buat gitu ngapung si anjing deh. Ikan aing mau bakal lebih halus atau kumaha jika laba-laba anu murag tina tembok ke gas aing mah tanya hona naon aja jauh orang dipanggil kita ngajelaskeun naon anu maksud anjing nyaho aing teh keur bermimpi indah aja keur ngumpulkeun nyawa mana dina ceuli aya udud sagala si anjing ada ngaranjelna moal aya teh jelema si anjing naon cenah anjing teka harti naon isi otakna si bapak ieu naon isi otakna awi sapanjang-panjang anjing bendera nama saehe apa teh saehe anjing saehe bendera panjang anjing bendera panjang non tihang panjang anjing bendera na saehe meh naon anjing coba jelaskan meh naon teka harti anjing teh murah sih aja. Ini bisa pas gitu atake sama kana atake nih ada sedikit keplak-keplak ke boleh teh atake ada lucu mana aku saus ya aja deh goblok mana tah ya tinggal di geraya aing itu salah naon aing kerdahar si aja teh jauh dibere ieu non buget aing jual di sausan dia madukan aing hotdog ya ini kau nama nih wae anjing daun sebotak alah buat ngeunaheun geuninga ngorek kancil itu ciga ieu ngeplay orok keneh anjing bisa orok keneh geus bisa susuit goblok mah tuh da hade urang wae keun kaeuna susuit anjing teu belul-belul hese jeung susuit teh ada dering misalnya kawan naon nih wae sarwana tebal ya gatuh itu kumaha nu kiper ngagajang kabelah dia ieu nu najong kaden teh soledat atuh cenah kumaha lalieur si anjing mah era tah kudu lalajur ditukangkeun anjing
Nah jauh sakit itu bisa. Anjing diwawalan mic. Diwawalan mic anjing. Ternyata diwawalan mic si anjing kadang mukbang mic lainannya nyanyi kadang mukbang. Dimarahin kan? Ya udah Saya juga dimarahin. ya udah berarti lu kemarin gara-gara ngelawan malu sama bapak lu, bener gak? Emang gua ngelawan apa coba? Enggak ngebalas pukul. Hai, Saya juga nggak ngelawan. Nih tadi pagi buktinya apa tuh? Oh itu ada lanjutnya kembar meureuneun. ngebalas gak? Ngebalas Carikan pukul gak? pelindungna meureunya. Tapi kamu nggak mandi kan? Ya kan mandi siangnya. Hai, Mandi siang. Saya mandi. iya. Naon cenah perkara naon itu perkara mandi naon si Ajik teh. Udah hiji jam boleh si Ajik. Dimarahin kan cenah dimarahin naon Ajik pada teu mandi kitu kumaha anjing. Perkara naon dia anu apal perkara naon komen anjing. Aduh nyaco budak ieu. Ajik salah server cok, salah server nyanyi teh si Ajik teh. Nah jadi kanu balon ku ada 5 tina Garuda Pancasila jeung lirik nage lain lirik non nada nage teh mimiti salah atuh Ajik. Pe aku engke ditungtungna meletus Garuda hijau Ajik kan teu pantes meletus Garuda hijau mah. Anjing puas. Anjing niatin jebakan tadi bagus sorangan anjing nanaonan geus we kan bae beurit mah cenah kulintingan daripada bulangan maneh buntung anjing. Ti dosa-dosa kan si anjing. Kamalina anting molor teh atuh ceuk. Tah gadang nyen kue eta teh peutingna teh Ajik. Jadi we teu kontrolnya nepikeun ka nolol kitu eta beueur calangap keluar anjing ngomong kasabet ku motor deui atawa ti ku mobil deui ti lawan arah anjing tah beueur eueuh anjing leungit beueurna. Ngan sakit wae videona sugan teh loba keneh anu ngirimkeun teh atuh sok atuh kirim deui anu boga video lucu ka TikTok Eljain 17 atawa Instagram saduanya Eljain 17 orang lalajonan deui barang heuh. Hatur nuhun satu acana pendak di video nu selanjutnya nya.